Kami iring ke bu, beli ke bis bu. Tradisi orang Sunda. Ya sendal mah, aduh diakon Gusti. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aduh. Nah, terus insyaallah biasa, pintar. Tilu, luar. Wah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Vlog Desa Abdi. Kali ini alhamdulillah saya dapat endoran ya dari Bapak Hajat yang bernama Bapak Rawing ya teman-teman. Disuruh bikin video atau foto-foto ya, alhamdulillah dapat endorse. Senangnya minta ampun hari ini ya teman-teman ya. Oke, seperti apa suasana di sana? Kebetulan hari ini ada siraman ya di tempat beliau itu. Nah teman-teman, jadi hari ini tuh ada siraman ya, siraman pengantin. Jadi suruh bikin video atau foto-foto ya sama Bapak Hajatnya. Alhamdulillah dapat endorse. Gak gede sih, tapi alhamdulillah udah banyak yang mengenal juga di channel Vlog Desa Abdi ya teman-teman ya. Oke, seperti apa suasana di sana? Yuk mari kita gaskan. Dan jangan lupa simak terus videonya sampai akhir, ikutin terus perjalanan channel Vlog Desa Abdi. Ulah ningali hidungna sampean ibu buana lagi eta anu ngusahakeun mulang kalihna wiwit lahir dugi ka dewasa. Tah ayeuna panginten mulang tarima kanu janten sepuh. Ieu mulang tarima teh mung saala kadarna ieu mah. Saruh paipal sepuh teh mah sapai kukuna ge henteu urang tarima kanu janten sepuh teh masih ngahese kene sepuh dugi ka ayeuna teh. So wasuh teh. Bos, masuhna dilap supados bersih. Nah, sina tukus ngilis. Tandem gelis. Bapak ngadeg mangga hijikeun ya suhunkeun pidoana. Mama bapak punten neng dinten enjing bade ngalaksanakeun akan pernikahan nyuhunkeun pidoana Pernikahan hari besok ya. Hapunten parantos nyesahkeun ka bapak sareng ka mama. Dina danget ieu mugi-mugi pidoa mama diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi neng dinten enjing sing dipasihan kalancaran. Ma, padoakeun. Neng tulis kolot naon ngaranna? Ibu naon ngaranna jeung bapak naon ngaranna lamun teu tiasa ngadoakeun kana janten putrana gelis. Didoakeun ku bapak gelis. Mugi-mugi dina ancrupna rumah tangga hidup kenging kebahagiaan aya tina parangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disun tos nah disun taarna ku ramana disun ulah taarna terus ku ibuna ayeuna. Alhamdulillah rengsek dina ngaras nya awasu dua dampal sampean nyuhunkeun pidoana wirehing dinten enjing neng Intan bade ngalaksakeun akan pernikahan. Ayeuna urang dilajengkeun deui ningkatkeun acara anu salajengna siraman nya. Siraman ieu adeg Konten kreator juga tuh teman. ramana ngadeg ramana ibuna ge kiat moal tah bade naon sila ieu mah Kakang Awing. Kiat moal Kang Awing mangkon murang kali ti dieu dugi ka ditu. Kiat moal
ka murang kali. Tuh langsung dah, mangga. Kau diiring ke bu, pilih gebis bu. Tradisi orang Sunda. Beras sendal mau, aduh diakon Gusti, alhamdulillah. Tiap kene Kang Awi ngamakonnya, upami abdi mah penyet juga nanti. Udah abdi mah. Mangga dina siraman ieu urang dikawitan ku ramana heula. Mangga bapana Kang Awi di Jepang sisiukna bari doakeun eta murang kali di Jepang munanana diusapkeun ka handap teras sinalantis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'awing jauh. Allahu Akbar. Upami emut urang waktu gelar ke alam dunia oaan disiraman kudu janten ibu ramana tah kieu palawargi sadayana tanya kaduduh anu janten ibu rama mah dengan tewaleh aya ti aalit duwi ka ageun jieuna. Doakeun Kang Awi urang kali nya doakeun singelana dina acara rumah tanggana sing pangdeui mastakana ku ibu sok babacaan pidoa biasa sepuh kapungkur mah seueur pisan doana geuning sok diaoskeun doana sing panjang pamikiran keneh hoyong keneh ngibakan siup deui Bu sok siup deui da tenang moal tiriseun yang intana moal bade hanut bade mayuran hanut mah moal tiris mah mohon komo di pasian cuaca saya ieu mah Gusti nganggu doakeun Allahu Akbar doa sepuh kana janten maka disun aduh disun Gusti mangga ninina mangga ninina Allahu Akbar sok diaoskeun pidoana mah anu panjang teh aduh mugi-mugi si Neng gelis salawasna gelis kanu kawasa gelis ka ibu rama gitunya digelis ka rencanganana gitunya ayo sok didoakeun tambah teras sok we seepkeun deui ka seep sayeuna agennya itu jadi kawasuh sadayana ya deh Gusti doaku iraha itu apa bari wasuh gitunya Neng iraha Neng Gusti doaku mangga sok anu sanesna mangga teraskeun teras doakeun disun sok anu sepalina doakeun sun mangga sok terusan aya keneh mangga aya keneh aya sok mangga masih kene aya mah gitu masih kene neng intan tiakeun mah iya dan tuh ini sinto sor neng intan gitu hanut cai hanut ieu cai hanut cai pangrojong dina laksanan akad nikah dinten enjing dirojong ku cai anu mata nyehatkeun kembang anu sareungit da mangga wa ibah sok wa
bacakeun doa-doa naba nuhun sok Oh iya ada. bacakeun kanggo urang kali aduh Tidak ayang ke. nuhun alhamdulillah insyaallah engke aku caroge di bahkan di dinya nuhun Sama mana sok sadarek nak gitu pameget ke pameget mangga ngibakan sok nyiraman sana hibakan nyiraman nyiram gencai kayak nyiram gencai ka doa anu di pundut teh pidoa mohon mangga sok mangga disiraman Ma, kenapa nangis, Ma? Ini pun kakak nih gimana sih? aduh Wah, pelampiasan eta mah. terus ya masih nak ini sih tidak aku si AA gen kanya kado dewe teh kudu jantan saderek supaya sehat gitu pada sehat atau sensei aya kene atau cekap alhamdulillah abda sepertos biasa awasanana terus insyaallah biasa pintar tidak segala rupi permasalahan oke ulah lepas ulah tebih pina abdasnya mohon di abdas mangga alhamdulillah si bapak duduk teuing masih tanggal waler keneh yang ngucurkeun cai kana jantan putra atau mohon Banyak sekali yang melihat teman-teman ya. hilap deui tadi teh diwartosan mama Bah, doa-doanya buat pengantin, Bah. diandukan si Neng Doa-doanya buat pengantin apa? alhamdulillah Doa-doanya buat pengantin apa? neme ku anu tos haneut nang intannya mohon sisir teh seritnya upami telepat gitu dah hilap deui abg nya mohon tuh sina sae sadayana lajeng ayeuna mah ngawurkeun artos receh mangga artos receh anu tadi mangga ieun mugi-mugi eta artos sing langkung seperti kitu kagentosanana nya sejak sodako nya sejak sodako Rame persiapan aweran. atos mangga dikawitan bismillahirrohmanirrohim 1 hiji 2 neng intan heula nya teras ka ibuna teras ka ramana neme 2 3 mangga neng intan neme ayeuna teu acan enyi ayeuna ibuna hiji rada tarikan buka pengernya 2 3 hur wah gitu oh sina paseren-seren heula tuh bagian ramana Kang Awe sing tari baledogon anu di panggung dah anu badega hiji 2 3 ke ma gin ma atosan ya tilu mangga ngawurkeun tuh pangan mangga hiji Inu agung moal abdi mah moal ya bari disakalikeun
Bade hiji-hiji sekaligannya. Punten ma paling penggeran ma kasih neng dah paling dituan mana paling dituan paling pengger pengger heula. Nah hadirinya supaya pilih kasih neng. Ngajajar ya. Ieu sinjang dialungkeun disakalikeun. Di mana anu kenging sinjang wengi enjing ngiringan panganten di bumina masing-masing. Anu lalagasan sing enggal kenging jodoh, anu atos nikah kaduh kurang kali putra sing pageuh maneh rumah tangga. Putih si mate janda pangantennya mun diseseret si siku tuh katingali Gusti. Tuh ayang teh ka aing cenah aing hayang kawin deui. Anu eta. Dua. Aduh. Oke. Aduh. Sarengkeun nya. Sarengkeun sadayana nya. Ulah hiji-hiji sarengkeun. Awas. Ngeus sabaraha teh? Duanya. Dua setengah. Aduh si mang ngarempon deui bujurna. Gusti lu aku si mang ngarempon deui bujurna. Kade ulah luhur teuing nya. Tuh cuk panggung panggung kalau ka dieu. Wani piro mang nono. Dua setengah 2,5 2,75. Aduh dia tilu lamun ka Cibuli mah rokok tilu bungkus kang awingnya mohon 1 2 3 rai. Aduh alhamdulillah. Aduh nah sanulah sakti kabinam kapalawan sadayana panginten acara siraman dicekapkeun wae duwi ka dieu bobil bae kim kuring dina manduna kirang capakudos sareng palawargi sadayana seueur lepatna daripada saena hapunten nu kasuhun hampura anu umbul. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak terus videonya sampai akhir. Kebetulan sekali ya nggak bisa prak-prakan di endorse sama pengantin sini ya.